Assalamualaikum dulu salam buruk baraya salam dunya tepang di sareng tataran biharja anu baris kaduikeun dongeng Sunda judulna Dina Kalangkang Panjara bagian kahiji karya Ahmad Bakri. Mangga baraya ulu jeung ngadangukeun. Urang mulih nok geus wengi malah ngantosan gelas kuil bijil kutan resep kasih kuil kana pubodoranana sanes kajelemana tembal si enok beri ngadelek si Ujang ngarenghap jeung nu ngadelek asa beuki geulis mun teh era ku batur mun hade mun moalna naon hayang ngerangkul teresepnya kajelemana mah teu tembalna pondok panonna mah ka ditu we ka pakalangan ngewa atunya ngewa pedah naon sok aya hayang wae yu atuh bade mulih mah harpan hoyong ningali bobodora bongan tuh dak teu wawu acan kasih kuil ih sok pundungan geuning yu atuh beh payun cangkeuh muhunya ti tadi ngajengjen wae urang calik dina salu tukang cikopi yu bari ngaleueut alim mangaleueut alim cikopi atuh sirop tiris wanci kieu mah naon atuh wedang koneng bade si enok unggek 2 gelas Mang Tawi caralik cek tukang wedang bari tangga ai geuning Ujang ya Allah sareng enok paingan hade poen aya urang pakuon lugay Mang Tawi mah kaos pantun mangga geurata kulub hui mani aramu cuy kitu sataun diununa ge lain bobohongan sok kadinya raosan cek Mang Tawi bari nyodoran wedang 2 gelas iraha teh atuh ieu teh naon nah sok mamandaluan doa lah mamang mah lain doa memeueusan hayang geura bebantu deui pan basa tuang raka rendengan ge duwi ka saminggu milu hanyir kinten-kintenna tere nok si nok teu nembal red kanu digigireunana nyampak itu beneran ngareret deh srek siak rei naik kana beungeut padahal lain patetep munggaran sirikna teu unggal poe tapi naha harita mah nya mani bareng ngarampa gelas tambah era diserangkeun ku Mang Tawi ari surupu teh bareng deui wae tep rempod letah kaleo wedang ku beneran bareng deui bae Mang Tawi nyenghel seuri Mang Tawi mah ngaheureuyang sugan teges rada tiis tuda nok mah teu tataron seula cek Mang Tawi bari nyengir ulah selogotong ngawitan mah lalaunan we heula ke geus maneuh mangga disamuakeun aya diselegukeun oge sanes kitu Ujang naon teh cek si Ujang rungah ringeuh eta mamang hayang geura bebantu deui moal mendak di mana-mana oge karyaan cara dituang rama mah cenah bari ngareret ka si enok capek ge resep walatra somah teh ngajaan kejo kuwu pan sisan huri mah nepi ka tuluy ngagiyer weur bebecek kawas nu dimamayukeun si eta mah diajak pembantu teh sirikna teu kaunggal kancah nyodorkeun pinggan urang asaan kukuring cenah bisi kurang samara teu kanjat disendokan dileguk we bebecek teh kawas kana dawet nu ngadongeng nyilang eureun kapegat ku sorang ngaguruh di pakalangan banjet nu lalajo ayeuh-ayeuhan di barung kuting saruit tah geuning si kuil ngencar meureun cek si Ujang bari ngalieuk Mang Tawi nangtung jejengkean hayang awas paingan si Asih keur ngayun imbit cenah bari gek diuk dina jojodogna nok uninga basa bibi cioh kasurupan iraha Mang mun harita waktos karyaan dituang rama kaget mamang mah pan sakitu lingkeuyna ngiceup ge bangun bareurat sapopoena mah nah ari harita taya nu teu seber panon buringas kawas mata heulang eta sora sada sora saha poa jero tapi bentes menta itu menta ieu sagala we naon ku hanteu pamustunganana hayang jeroan hayam cenah disodoran gorengna pokna teh hayang atahna atuh ngadadak mencit heula peuting-peuting katempuhan mamang we daripada ngarurusuh ukur dikumbah meusan tah beujit sereng ge teh duka bersih duka henteu song we dina turum pipiti di tilaman daun di daharnya Mang
Nyata atuh ujang mamang manis sebelnya nage. Pejit atah teh diuntai cara budak dahar lea bemih geuning. Ledis jeroan serengge teh teu nyesa. Hayu galingging urang balik cenah. Ih dawares teu sakara-kara. Pada nanya teh rungah ringeuh teu apana naon. Cek nu numbalan mah kacalikan ku Nyai Kenting Manik cenah. Nu ngageugeus lembur. Itu cenah pangcalikanana teh dina saringin kurung di alun-alun. Ari pajar ngajak balik teh ka saha cenah Mang? Kapana kawanana Ki Galingging matuhna dina dapuran honje eta mah tukangeun kewadanan. Tah ayeuna teh malam Salasa sanes usum lugay. Sakapeung masok nyeliwuri cenah mangrupakeun jelema cara urang kieu. Malah ari kaliwon mah ke ari ayeuna malam Salasa naonnya. Cuma kamari teh manis ke gerak. Paing pon wage aeh geuning beneran pisan kaliwon usum lugay jeung dununganana atuh. Si Enok ngeser diukna dek wae napel ka bebeureuhna. Si Ujang api-api teu ngeuh padahal hate mah ngadadak keratug atoh resep bari ting sariak sagala direpetan ku nu keung teh. Mentaseun Mang Tawi cek nu ngasrog. Ih geuning Kang Otong cek si Ujang. Mohon geuning teu naong tonjang. Di dieu we bari ngawedang sareng saha? Di dieu we bari ngawedang sareng saha? Akang we ning teu nyerengan Nyai Nok. Di mana kitu? Tu di ditu sareng Kang Jaja ranggem nangkeuk murang kalih. Sinarieun lugay cek si Nok bari mesem. Calik atuh Kang Otong ngaleueut cek si Ujang. Teu akang mah nembe tas ngopi di kantun cenah leos we kana loba batur. Keur denu lalajo ayeuh-ayeuhan leuwih ngageder batan tadi. Tuh geuning si kuil ngencar cek Mang Tawi. Yu pandrek ningali si kuil cek si Ujang. Alim sieun dipajarkeun resep ka jelemana tembal si Enok. Si Ujang yang haseuri bari ngarenghap atoh da keur betah pagegeye. Nu lalajo beuki ngaguru sadeuri ager-ageran. Mamang mah hemeng jang ku si kuil da sapopoena mah boro-boro pikaseurieun eraan carang tako teu capetang cara di makalangan. Rajeun ngomong candael. Nah atuh ari geus ngabodor mani matak pipingkelan angot ari geus gegeloan. Mun teu gelonyaan mah ngencar buriak meureun jelema teh nya Mang. Pan mohon cek Mang Tawi bari unggeukeun. Siga leuwih raresepeun kanu jijieunan jelema teh. Si kuil ge ari keur bener macara urang kieu tara make pada ngadegdeg. Kilang kitu ngaranna mah kalepasan jadi lelah. Nu pernah mamang Mang Kuil, nu pernah akang Kang Kuil nyerebutna teh. Mun aya nu nanyakeun ngaran si Taib teh make sok ting raringeuh sagala. Tuda geus ngalemah meureun dina ngaran lalandianana cek si Ujang. Lumrah resep kana titiron teh nya Mang. Pan mohon cek mamang oge jang cara numang melikeun orayan kercocoan budak mani dititimang sasatna dinangna nengnek geura ari srog mah jeung oranyaan pan pahibut neangan paneunggel belaan ngarabut pager batur heloknya tapi tong mang wedang mamang mah wedang koneng asli. Si Enok jeung si Ujang kawas nu diingetan leguk ngarinum meujeuhna ngeungeunahna haneut kuku. Kumaha tah Nok asli teu? Naon teh mamang? Wedang koneng. Si Nok teu nembal semet seuri bari ngareret ka bebeureuhna. Tah leuteun asli mah nu kieu yeuh warisan karuhun, seger ongkoh, matak jagjag ongkoh. Bangsa luman limun mah titiron wungkul lain inuman urang. Pan yeuh mamang ge sakieu kolotna boro-boro jompo, kuat keneh nanggung, kuat keneh sagala rupa. Isuk sore mamang mah mayang sabatok-sabatok. Kitu tah nutulen mah nu matak ulah lepat Nok oge. Kudu mayangnya isuk sore jajan ka mamang. Nok mah sanes kitu. Mang Tawi teu kebat nyaritana kabengbat ku dedengean ti pakalangan. Nu lalajo ngadadak jempe. Tarompet ngear lagu buah kawung. Srog si boyoh ka pakalangan. Keur nu surak bari ting saruit. Nu disurakan bekining kah gutak-gitek kumelis. Alah aya ku nikmat cek Mang Tawi bari nepak pingping. Kuasa keuna deui
Rekpok pisan tadi teh ka enok kapihelaan manten. Mangka asak-asak ngejo cenah enok bisi tutung tambagana. Kumaha teh mamang? Mohon kitu sapok-pokeun pisan tadi teh ulah lepat milih nu tulen. Nu naon cenah geuning nu paten cek barudak teh mah. Milih naon teh mamang? Wedang koneng pan ayeuna eukeur. Lah sok api-api, picarogieun. Si enok ngareret ka bebeureuhna nu direret ngarenghap. Pantos kagungannya nu ngabanding. Cocok lah mamang madoa, geraprung tong dilami-lami. Saurkeun ka tuang ibu, mamang hoyong disambat deui bebantu. Sabarahaeun Bang Tawi? Naon deui Ujang, wedang wungkul? 2 seneun, moal mungkus heuy kitu. Seueur kueh ketah di bumi manya. Cek Bang Tawi bari nampanan duit. Sok ras kajaman keur ngora ari tas lalajo teh jeung bibina. Pepada lengoh keneh harita mah. Cara Ujang jeung enok ayeuna kudu wae puncak pincuk, sauto tea, tahu cimnga tea, Ujang nu sagede asahan tea geuning. Tuh si gentel dagang belah ditu. Hatam lah rarasaan teh. Jabata teh tiiran kerupuk mah. Sakitu teh can puas. Kudu we nyimpang ka tukang gendong. Sabun sengit cak manuk karesep bibina mah segede-gede leungeun geuning enok. Hejo rupana teh. Kolibrita mang, cek si enok. Tah geuning enok ke kabita cenah panggaleukkeun gara Ujang. Kolibrita mang lain kabita, cek si enok nahan biseurieun. Mun eta teu apa mamangge ngaranna mah, datang ka imah di boro-boro diagah-eugeuh ku pemitohaeun. Asa pangakang nararasaan teh teu panasaran lelang buburu 2 poe ledis ge sakali lalajo. Lalajoaneun naon wae mamang ari baheula. Rupi-rupi wae Ujang mamarung wae cara ayeuna ari maleman pasar mah. Dinu karyaan mah nayuban, wayang atawa reog dinu leuletikan mah. Sakabeung-kabeungeun musim ampih pare sok aya nu ngamen ti dayeuh. Cemen, Istanbul, Ingguk, wayang wong weh. Seueur nu rujad Ujang basa aya wayang wong ti Garut mah. Rujad kumaha? Rupi-rupi wae nu beak daganganana nu ngagadekeun balong tuluy lapur. Pan urang rarangkasan mah tas ngajual munding sadua-dua ngegel curug balikna teh. Nu tuluy pepegatan oge lain hiji lain 2. Ari kitu kunaon atuh teh? Karedanan ku Nyi Eja, naonna geuning da panggeulisna? Sri Panggung. Mohon sugan ari ciluk teh yeung nu ngalungan bungkus duit mau nirabeng pagede-gede. Nu tuluy ngabegod we aya dina usum bubar teh. Pantes cek si Ujang. Ayeuna ge bubar mamarung teh meureun loba nya nu tuluy ngabaregod di imah ronggeng. Nya kitu teh we terang sian hari Ujang. Usaha keur jumbuh pisan ti dieu yang samak balik ti dayeuh tara lengoh. Naon we nu sakira batian. Pan ayeuna mah semet jadi kuli lantung, purah ditutah-titah di pasar. Ku si boyoh rujadna teh, ronggeng ieu karana ge geus taya araheunana mah teu ngaliuk-liuk acan, nyorot deui we ka nu sejen. Tapi ari kakawihanana mah aya geuning lenyepaneunana nya mang. Lenyepaneunana kumaha? Tadi geuning mangka asak-asak ngejo cenah. Elmu ajug teh eta teh kabatur ngelingan ari sorangan ngaberung. Wengi teuing, cek si enok bari ngareret. Wih, ayo atuh. Jung narangtung, leos arindit. Lalajoaneun keur meujeuh nararamena, nu ngarigel mecah bari ditaragos sarung. Laguna kembang beureum. Lebah dipadungdungkeun ronggeng melundur sieun kadupak. Nyeung nu ngarigel beuki giras kaos nu rek tuluy sambung. Ngadengen nu lalajo ting corowok, si Ujang nyelang ngalieu ka pakalangan. Teu pupuguh hatena nyiak nyeung sapasang panon lebah nu rada linduk tukangeun panjak kawas nu nyerangkeun ka lebah manehna. Panon saha cek geuntes hatena teu sidik jelemana. Na nya nu nyerangkeun atawa nu kabeneran ngaliuk wae kitu. Mun nya nu kabeneran piraku maka aya srekna kana hate. Naon maksudan mun nya teh mah ngahaja nyerangkeun. Padah manehna bebarengan jeung si enok kitu. Da lain ayeuna bae kieu teh. Geus rek sataun kitu atuh papacangan. Batur-baturna selembur geus nyarahoeun. Teu kadenge aya nu nyirik, teu kabejakeun aya nu sejen miharep ka si enok. Na jadi mustahilkeun dipirakukeun.
Rasa curiga teh teu beunang dikepes-kepeskeun, keukeuh montel dina heutena. Ngahaja direret deui hayang ngayakinkeun timburu. Tempak punduk wungkul bangun taronggoy lalajon keur padungdung. Hatena ngemplong meusan, teu asa ngahaja-haja diserangkeun. Bade mese rokok heula, cenah bari metot leungeun si Enok, ngajak nyimpang ka tukang gendong. Aya maskot, meuli sabungkus. Tukang gendong kawas nu kagebah. Si horeng nundutan beri can hukul. Nyeung awewe hareupeun, songna teh wedak sadus. Maskot, rokok, geuning kawas nu lulungu, cek si Ujang rada nyereng. Tukang gendong ngabelehem. Kukupingan teh Enok mundut wedak. Palai kitu, cek si Ujang bari ngareret ka bebenena. Si Enok gideg, geus nyengetkeun rokok, leos we muru lawang pasar belah kaler. Geus jauh tina raangna cempor nu daragang mah karasa pisan poek nepeuting teh. Rek srog pisan ka lawang, si Ujang ngajenghok eureun bari ngarawe leungeun si Enok. Aya naon? Cek bebenena bari ngereret. Nu ditanya teu nembal. Panonna ka ditu bae kalebah tangkal randu nu ngarampidak deukeut palelangan huripan. Siga aya nu ngolepat saliwat. Dedeleuan teh nu daherdum sarung. Ras deui inget kana dedeleuan tadi nu siga nyerangkeun ti tukangeun panjak. Aya naon Kang Ujang? Cek si Enok beuki ngarempet. Inget kana carita Mang Tawi tadi. Pajar ari malem Salasa kaliwon, Ki Galingging sok lugay jeung dununganana. Teu naon, tembalna. Teu balaka boga dedeleuan, sieun mata klewang ka bebene. Turug-turug kaburu inget, meujeunna rek rea nu ting kalalar oge da maleman aya lalajoaneun. Kilang kitu angeunna teu burung ratug, geus dua rupa dedeleuan teh asa beda srekna cek kertes hatena. Yu atuh, hoyong geradogi kareueung. Cek si Enok bari metot. Emut kana dongeng Mang Tawi. Wah, Mang Tawi onaman dasar tukang ngobrol, tembalna. Moakeun ti dituna mah ngaregreugan hate bebene. Padahal manehna ge asa maremir. Bari lempang teh panon giras ngandar ngencakan tuhu. Sora jelema tipang lalajoanan kadenge keneh seah da puguh can jauh terompet ngear. Laguna awi ngarambat tiup aplen angin-anginan. Wanci kitu lagu kitu kadenge ti lebah dinya tinu poek bari jempling sakapeung sada ngageuri lebah medot sada anu euriheun teurak pisan kan hate nu keur keueung. Kresek deg 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 sadaya nu ngaresek ti tukangeun dapuran Pringgandani nu ngageger di pongpok kebon pasawiyah. Cak bare duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Dina Kalangkang Panjara bagian kahiji. Insyaallah urang baris patepang deui dina lalakon bagian kadua. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Miharja pamit. Permios.